Kela, urang aya masalah lah seetik cep hampuranya. Non. Iya posisi ancep, ibarat encep gaduh kabogoh. Diheureuyan ku babaturan sorangan kumaha nu karasana hate. Nyeri hate pasti. Masih anjing leuweung iya ya. Ya, asanu dangukeun heula. Kumaha? Itu cuan udat adat teu apa masalahna naon. Lain po, iya po, ieu carita mimitina kumaha cing. Ye, Yang tahu dengin bikin orang kana aing, apa? dengin kana aing. Aja dong kalau sekoplok orang ngruyung. Cicing Anjing. orang aing orang lain kakak. Ya, cep. Heeh. Abi teh rujuk keluar, tadi teh rujuk keluar, abi teh ditu teh nyaa cep ka hiji awewe teh teh pokoknya bejakeun nya, engke nya ngomongnya. Abi teh ka hiji awewe teh nyaa, manehna teh naik-naik, abi teh karasa naha manehna teh naik-naik, diimpi kurang mung wae. Ai si ore koplok ku hamster di heureuy teh si goblok. Arti nu tadi pas sore aing Oh, apalnya. si aya. Eta mah asanu, eta mah abi ukeun THR ka teh Berlin. Toh Aduh, dok mongkon anjing. Siapa sementara ada Alah, anjing goblok sia. Aduh, diomongkeun goblok si Puyol. ulah disebut negara sia teh koplok privasi sia. Anjing. Alah, anjing si Puyol bade Cek omong. aing ge, aduh aing ge kalau beuki masalah beuki gede geus we emang aing kahampuraan hayang naon mobil hayang. Ya maksud anjing geus kagok, anjing disebutkeun si anjing. Kela. Anjing ngaderek dek Ada hoan ngaderek dek dia tapana naon ngaderek dek mah Aha, aing. saya punya telinga. Dadah. Aku pamit dulu semuanya. Aduh aing mah. Laporan. Anjing ngaderek dek gieu leungeun. Wah, si anjing. Kumaha? Ya mah hampura ya nya hampura nya sakedeung bari ngobrol we hampuranya bari ngobrol ieu mah. So. Bari ngobrol sakedeung. Ya cep. Abi teh jujur harus disebutkeun ngaranna nya. Bisa pernah panggih jeung eta urang bisa dibobodoh hate urang. Anjing gua balik kebeuratan pisan ku eta. Si eta kurang tiap ngelep bila lajoan malahan kurang sok dibere lope beledungnya dua siki mah nya. Wah, anjing pada Lain kurang sosokan boga koinnya ada aya seetik panjang khusus si eta hungkul. Urang dibere lope beledung dua kadang typing sayang tara dibalas urang ayeuna mah. Heeh. Tara dibalas seetik-etik acan. Kan posisi nabi urang keluar teh ngelep ti isuk tepi ka purit ka karek ayeuna. Barudak kabejaan. Mang, takulan cabetot di heureun si Berlinnya nyari hate urang ge dicium tarangna di SW-keun. Iya, mah aek dengekeun heula tadi mah eta teh naon nyaritana teh jang ieu jang di screen teh jang kana jual beli musang jenek dijual. Ya tos sok wakal heureuy koplok aya bakal serius ulah sok wakal heureuy. Serius mang aek. Serius. Sing bener mane man kucing bener mane klarifikasi heula. Iya, Acep Sanud. Urang mah dekeun Mang Sanud. Urang lain pada atas ngada hari nu lain. Nah, seorang anu dipikir cinta ku urang. Ayeuna dasar teh ke babaturan urang mun sieu teh aja leutikkeun oge kumaha gedena goblok jadi naon sia setan. Abi aing jadi Polenger. Urang teh cek paribasana nya. Geus nyaah ka si eta, geus deudeuh ka si eta. Belaan urang aya naon digadekeun belaan si eta. Nu namina Berlin teh nya. Ayeuna si eta ngajauh ti urang. Lain ku masalah jauhan kudu boga ka toko mah moal. Geus pada hargaana saeutik jadi babaturan. Eta bener. Aik teh nama dulur hampura atuh hampura yang naon. Ih, aku aing si TikTok si aing blok anjing. Benar bos kilat. Cuy 50 juta orang berbeda. Aduh aing mah aik abi teh karena naik bet geus di adat deui ieu. Aduh anjing teh aing. Aing beunang ieu mah mental euy ampun euy mau bisa ngomong euy. Maek kampura maek. Ngacus anjing. Maek ulah kitu atuh maek engke kolab. Tahu. Ngau anjing. Bener aing. Lalaki anu setia Kolab anjing. anjing. Aing ese ngomong aing mah euy. Ik maksudnya hargaan lah ai urangnya bae aing keur kieu ge. Maksudnya ulah sok ngagoreng anu teu pararugu. Anu sok ngagoreng teu pararugu cik urang teh cek paribasana. Gitu cara nama berarti eueuh harga dirian dirinya ya. Urang mah usah harga dirian, cep urang mah asa dina rajet anu kieu wae. Tidak aja gitu cara nama. Ieu dangukeun heula ieu jadi kieu permasalahan Mang Aek tadi mah kur silaturahmi Mang Aek abi teh minal aidin. Eueuh nu leuwih Mang Aek. Ai dia kok cipok-cipokan gitu atau anjing. Aing viewer nengekeun dulu aing coba bahasana nya. Aya BS di teh baru ningali teh aya RI aya Warba aya Balan Udin ieu mah barejakeun maneh naon maksudna di storikeun. Nah, Atuh. Aing mah ampura Mang Aek sakali dia ampura Mang Aek mah sakali deui. Kumis tak koplok siapa juga anjing leuweung. Gua sampura di kapura sudi sia.
Anjing. Tapi teu naon daekeun ka anjing leuweung. Paduli tingis kieu mah jujur teh teuing mun aing geus teu op tapi ka dieu mun aing geus mah aya hubungan jeung sasaha jeung si Berlin jeung sia kok teuing anya lembok. Lain kirana ieu mah kirana mana dek berjuang deui moal ye. Aing geus ningali. Urang mah aya urang abi mah Acep kita di gini neangan telepet maksudnya tas bieu teh diteangan ku sok wae. Maksudnya bener da urang teh mawa kepercaya omongan baturnya. Da sing can tempo kurangan pada positori si ieu emang bener di screenshot ngobrol kieuna langsung dijieun SW dijieun urang sagala seolah-olah cikeun hayang manehna hanyawan ku batur. Ngapa nih kada bulan ulung si Berlin naikeun. Ieu Acep Canu teu aduh da abi mah teu nu Oh dah, leuwih-leuwih. naikkeun naon pancep, pentak naikkeun naon dia sia mah teu sabong borong tutup di tukang jenglot. Teu sabong borong. Teu sabong borong mentak awewe naik.